Sekarahan juang midang paguyuban seni calon Sumedang boga ciri nu mandiri ngajarkeun seni tradisi silaturahmi jadi pondasi nu pasti sangkan jati kasih kujunti sekarahan jua midang paguyuban seni caluan urang mere contoh atikan sarta hiburan ngangkat darajat nabangsa adiluhung tetep manggung sekarahan jua midang seni calung tandang makalangan sekarahan jua midang ngajarkeun seni nurang sekarahan jua midang pipi cinta malaya sekarahan jua midang adiluhung tetep manggung sekarahan jua midang seni calung anu urang sekarahan jua midang pondasi anu pasti sekarahan jua midang pipi cinta palarea sekarahan jua midang seni calung sinanajung sekarahan jua midang paguyuban seni caluan urang sekarahan jua midang mere contoh jeung atikan silaturahmi pondasi anu pasti ngangkat darajat na bangsa seni calung adiluhung sekarahan juang midang paguyuban seni calung urang bere contoh jeung atikan sarta hiburan ngangkat darajat na bahasa pipi cinta balarea adiluhung tetep manggung sekarahan juang midang seni calung tandang makalangan sekarahan juang midang tradisi anu urang sekarahan juang midang pipi cinta balarea sekarahan juang midang adiluhung tetep manggung
Alhamdulillah reng sekapidangkeun nembe teh laguna teh naon? Sekar Hanjuang Midang. Sekar Hanjuang Midang. Janten ngarupikeun hiji ciri dina paguyuban Sendi Calung Kabupaten Sumedang. Moal nyebut kinarya hasil karya saha teh aya keneh wae nya. Hasil ciptaan saha atuh? Alhamdulillah panginten manawi kaange. Pak Ketua panginten nya. Kumaha hasil karya Pak Ketua nembe teh. Hasil adun ieu Pak karya nu asli nama ieu kinarya teh ieu nu asli namanya. Nah, alhamdulillah akan teteh sedayana pemirsa SMTV masih di acara Calung SMTV. Kaleresan oke masih disarangan ku paguyuban seni calung Kabupaten Sumedang. Oke, kaleresan ya sagedengeun sim kuring perantos aya pupuhuna atanapi ketua ti paguyuban seni calung Sumedang. Sakitu gagahna masih kene ABG nya. Nah, manawi ieu mah sim kuring kaleresan teu acan uninga ieu. Ngeunaan calung ai calung nama tos ti alit oge, tos uninga gitu. Mau ngeunaan sajarah-sajarahna yen iraha munculna calung saha anu ngadamelna calung teh gitunya nu ngawitan teh tah teu uninga. Kaleresan ayeuna aya Pak Ketua panginten tiasa kabingung sim kuring oge pertarosan sim kuring tiasa diwaler gitunya. Tah nu kahiji tahun sabaraha oge saha anu ngawitan nyiptakeun calung. Tah saperkawis panginten pami nyarios ngeunaan nu nyiptakeun calung. Mun telepat mah eta teh Bapak Daeng Sutigno. Daeng Sutigno mohon. Aya di Sumedang oge Bapak Koko Safaat. Eta ge banyak sasarengan antawis Pak Daeng Sutigno sareng Pak Koko Safaat. Oh, duaan teu nyalira. Duaan mohon teu nyalira. Ai Bapak Daeng teh urang mana? Eta teh Pak Daeng Sutigno urang Bandung. Tapi pedah namina kitu abis Daeng gitu tah. Daeng urang Bandung ya. Pami Pak Koko di Sumedang. Di Sumedang ti Situ Raja Amit. Anu almarhum panginten ya. Almarhum. Sami pada ge parantos almarhum. Salah sawios anu ngawitan penemu panginten ya. Tah, tahun sabaraha kinten gitu. Mun teu lepat eta teh tahun 72. Tahun 72. 62 punten. Tahun 62. 1862 mohon. Geningan wah tos lami pisan. Kalebet seni buhun panginten ya. Leres mohon margi sateuacana calung mah. Palidian. Sateuacana calung teh panginten aya angklung, arumba sanes kanten. Janten eta mah perkembangan tinu calung. Kawitna mah tina calung. Jadi dikembangkeun tina janten arumba, janten angklung. Alunan rumpun bambu, janten angklung, ayeuna calung panginten. Eta salah margi bahana tina awi. Iya, sami tina awi. Laras. Nah, oge panginten kadienakeun dugikeun ka danget ayeuna. Nah, calung salaresna toh memang pakemna sakieu opat atanapi kumaha Pak? Henteu eta teh saran mah kieu nemutkeun anu pangalaman sim kuring ti payun calung teh salasna mah ieu mah tos dimodernisasikeun tos dimodernkeun. Ti payun mah aya calung dalang disebut calung kingking. Calung anu kadua calung panempah teteh panempah kahiji panempah kadua namina teh. Panempah teh bas. Mohon henteu panempah teh pami dina mah panerus. Aya goong anu tilu mohon terus anu opat dua aya. Aya goongna kapungkur mah. Malana kapungkur mah sateuacana kosrek ieu kolotok. Kosrek. Nya sanes kesrek mah rada nya. Kosrek kabina janten ayeuna mah ieu teh tos kalebet dimodernisasi. Tah eta mun kapungkur mah seni calungna anu ceuli sarung tradisi anu buhun kitu. Mohon. Tapi ayeuna mah rata-rata nganggona opat panginten kieu nya. Mari dasarna teh tina kaulinan urang lembur eta teh awal-awalna mah. Bahasa mohon calung kawit nama mohon. Kawit nama eta teh kaulinan urang lembur. Mung ayeuna panginten naha tah apakah karena zaman atau napi masih kena anu nganggo model langkung ti opat kieu aya nu nganggo bas masih kena. Salarna mah upami nemutkeun panelitian semua tos jarang diangge anu kapengker mah. Mohon padahal eta teh upami digali leres-leres potensi anu awal-awal nu ngawitan benten jantan aya nuansa anu benten gitu. Salaresna mah upami nama mohon. Margi dina ngaronda biasana mah sok di gangge calung anu tadi teh anu rupi-rupi mohon buhun. Nah, oke dina ngeunaan nada atau napi wirahma aya sabaraha
nada panginten itu. Upami dina nada mah aya variasi, aya nada salendro, laras salendro, laras pelok, laras madenda, aya laras mataraman oge. Oh aya, janten aya. Sami sareng dina gamelan Paditra Sunda mohon saminya. Aya kalarasan nu dianggo nu ayeuna. Ieu teh salendro ieu, laras salendro. Nah, gitu kan langkung mundel urang teh gandina akang teteh sadayana di bumi teh ulah saukur nonton calung tapi terang teu uninga langkung jero deui gitu tanya ngeunaan sajarahna larasna kan eta langkung utami nu kedah panginten diinformasikeun diuningakeun ka nonoman-nonoman. Dados pisan mohon. Tah ayeuna panginten kanggo waditra pendukungna apakah toh memang nganggo kendang sareng goong kapungkur kumaha tah? Ya rupina mah kapungkur mah upami masih kena langka kena paling ge kendang goongna tos kantenan aya nu calung salasna mah. Oh kapungkur mah. Nu mawi aya nu calung aya anu 2 anu 3 mohon. Oh kitu nya. Janten ayeuna mah salaresna langkung dimodif deui. Ah kitu lah divariasikeun deui gitu. Ningali teh paminonton mah sok aya kendangna teh nu aya nu nganggo snare oge. Mohon. Destak kitu teh ningali teh. Ya intina dikembangkeun deui nyesuaikeun sareng zaman duh beres pisan. Nginung ka waktu mi bapak ka zaman panginten eta. Ya panginten kanggo paguyuban seni Calung Sumedang Nyalira panginten kumaha ya. Ieu salah sawios panginten wadah kanggo penggiat anapi pencinta khususna grup seni calung nu aya di Kabupaten Sumedang. Ieu kumaha kawitna panginten ieu kawitna dugikeun katiasa dibentukna PSCS ieu teh kumaha? Alhamdulillah panginten Aipok Sim Kuring sareng Pak Ujang Amor lajeng panginten Pak Ade Rohana oge waktu sarita kalarasan parantos tahun 1820 genep 2016 mohon ngawitan dibentukna teh. Inisiasi nate panginten Pak Ketua oke Pak Ujang Amor panginten sareng Pak Ade Rohana mohon. Nah aya di Sumedang Nyalira Pak ieu aya sabaraha grup anu memang terinventarisir anu terdaftar di PSCS. Upami numutkeun catatan anu kapengker salaresna mah tos langkung 30 grupna. Langkung 30 grupna upami tinu sa kecamatan aya 2-3 grup oge kali 20 genep. Oh leres. Pas kantenan. Mung aya di antawisna panginten kecamatan mung 2 grup. Mung panginten nya kitu teh namina seni sok aya nu melempem. Aya deui muncul nu enggal panginten. Iya ya abdi naros teh naha kitu nya. Di Calung katawis ku Sim Kuring naha nu sarepuh senior wungkul legend wungkul. Naha teu aya nu aranomna kumaha tah eta? Salaresna mah sanes teu aya Aipok eta teh. Mohon. Nu aranom geus seueur namun peuneun kagerus ku waktu katawisna teh peuneun nu aranom teh katawisna teh sapertos nu jadi jipen karena seni Sunda teh khusus seni Calung. Margi mungkin era digitalisasi teh atuh tos benten deui. Modern pangintennya. Upami teh diconton ku sepuh-sepuh bade ku saha deui. Laras. Nah, panginten ku ayana PSCS ieu Paguyuban Seni Calung Sumedang ieu manawi tarekahna kumaha ye sangkan nonoman teh kahiap kagupay atanapi kabita lah kanggo mainkeun seni calung gitu tah kumaha tah salah sawiosna panginten upaya Paguyuban Calung Kabupaten Sumedang saperkawis panginten silaturahmi anu diutamikeun lajeng panginten war pangajak ka para grup anu aya di tiap-tiap kecamatan panginten utamina pisan mah ngalangkungan Pasanggiri Calung. Eta salah sawios upaya kanggo nanjeurkeun eta teh seni calung. Laras. Nya salah sawiosna ge ku program Calung SMTP ieu panginten salah sawios upaya kanggo ngaguar deui grup-grup anu memang pakem, anu memang parem tiasa panginten hoyong tampil di SMTP urang lalatihan deui panginten. Eta salah sawiosna. Oke panginten teu hilap panginten Sim Kuring di nararaga mieling atanapi milang kala SMTP anu ka-12 tahun 2025 baris midangkeun atanapi ngayakeun Pasanggiri Calung nya eta Kabupaten Majalengka sareng Sumedang. Tangtosna eta ngawakilan ti kecamatan Sewang-Sewangan. Da kukituna anu teu acan daftar kanggo ka grup Calung mangga tiasa wae daftar langsung informasina
engke aya dina iklan panginten nya, aya Beres, dina mohon, iklan mohon. kantun wae diisi Google Formna saupamina bade ngiringan atau napi bade daftar. Gratis pokona mah aya hadiah uang pembinaan. Pokona mah aya oge sertifikatna. Pokona mah mangga panginten oge nyukeun bantosana ka ketua PSCS. Insyaallah mohon Kanggo sareng reng-rengan mohon ngageuing kadir. ka tiap kecamatan kanggo Mohon. ngintunkeun Amin, pasang mangga hijau. insyaallah mohon. Nah, panginten tos ngundal pisan ieu obrolan urang teh Pak ketuanya. Ayo ka kantun ayo pok. Manawi Janten kakiatanana lengkah paguyuban Calung Sumedang teh ngadunut ka Jawa Barat. Jawa Barat teh aya gesit, gerakan Nah. seni tradisi. Kan mohon. nujuana nuju ngagalakeun pangwangunan. Eta teh Mohon segala dina segala khususna panginten seni budaya. seni budaya salah Karaos terus satunya. mudah-mudahan aya kegiatan sapertos kieu tiasa kauninga ku marantena kitu. Mudah-mudahan, Amin. mudah-mudahan. Oke. Nah, panginten engke masih kene seueur nu bade ditaroskeun ku simkuring, panginten kumargi bilih bosen akang teteh sadayana urang pidangkeun lagu anu salajengna ti aya panginten oge ngauningakeun tangtosna ku zaman kiwari. Mah panginten nya Calung aya sindena oge. Aya, mohon, Aya, leres, aya, salah sawiosna ayeuna. Mohon, Ieu aya, teh sami mangga. anggota PSCS. Leres anggota PSCS. Mangga urang pidangkeun wae ti suantena Ibu Acih. Ibu Acih, aya Mangga. tembangna teh naon? Sampora, Tegal Sampora. Tegal Sampora. Ku kituna akan teteh sadayana urang langsung wae pidangkeun lagu anu salajengna aya Tegal Sampora ti suantena Ibu Acih. Mangga wilujeng nyakseni. Di pelepah dinya pisan Pak Amprok Pak Pelong-pelong Munggaran kuring tatanya Kena sapada harita Raraiga tinggal marah mai Lambai ngabejakeun ngaran Imut nu nembus jajantung Nyadi lebah dinya pisan Di lebah sampora Silih pihak mikun hati Di lebah sampora Aya guratna durian Di lebah sampora
barang